sanggup wae cenapa hama sanes kanten basmi kumaneh kudu dibarantas sebab teu bisa hasil panen urang lamun hama diantep mesing turun ka anak incu gejang masalah hama mah kudu dibasmi sebab akhirna teh efekna kasararea nyeun susah ulah aya istilah teu meunang dibasmi hama ulah higaning sato hewan beurit jeung cabangsana atawa wereng jelema lamun ngaruksak tetep kudu ditewak jang komo sato mah komo zaman ayeuna mah yeuh zaman tahun 78 78 malah nanem padi ge ulah samarangan kudu nurut kana palaturan pamarintah melak pare ge kudu pare PUTW padi unggul tahan wereng gitu maksudna PUTW teh tah masyarakat teh lamun bener maruji syukur dibere merdeka ku Allah teh ieu kudu bener-bener program pemerintah teh kudu dibantu ciri manusia nu muji syukur jang sumuhun cek Ahmad eta mah sadaya-daya Pak memang salaras jeung palaturan Allah cek Ahmad sebab efekna kana ibadah-ibadah keneh Pak lamun urang kajadian kalaparan teh kumaha dina ngalaksanakeun salat kumaha ngalaksanakeun pembangunan jeung sabangsana boro-boro jalmi daek sedekah jariyah keur dahar oge teu aya tah anu metak penting teangan sumber ibadah ka Allah teh ngamankeun nagara ibadah ningkatkeun hasil produksi pertanian oge ibadah ngomekeun jalan oge ibadah ngabangun saluran cai ibadah malah ngaronda ge tengah peuting ujang eta teh ibadah lain ngan ukur salat ibadah teh euy singarti atuh ngaraji teh bener gagah maneh mah nyaho geuning maneh kana cara-carana hirup lamun bener anjeun hayang salamet dunya akhirat mah jelas kudu kitu hayu jang dianter ku Bapak hayu urang temongkeun sawahna ieu